Si Oding. Ayo buru. Ding. Ya. Ningali si Isal tuh. Si Isal. Heeh, aing lagi hutang euy. Bisa ningali. Ya, kurang lebere sok asal bejaan. Ya. Di mana si Isal di mana? Si Isal teh KKP. KKP di mana? Tuh di ditu jeung kabogohna. Jeung kabogohna. Heeh. Ayo susu. Nuhun, Pak. Siap. Nuhun. Ayo buru. Ya, tumben pisan mending ngajak neng KKP. Ya, Bisa ngagetara. Karena ini nama bisnis, Neng. Bisnis naon? Tah, teu kudu apal bisnis nama nu penting mah aya we keur ngajajanan Neng. Oh nya atuh si unggal koe atuh takos kieu teh. Nya, Aya pesen han minum hungkul ieu. pesan atuh jeung pesan. Ku atuh na kumaha mah. Cewek atuh sementara aya nama ieu we heula. Minum heula. Heeh. Lain sekalian tadi pesen Karena ini makanan. nama tenang. Aya nama bisnis wae. Bener. Bener. Asik, tak gitu gawe usaha ulah Hayu jajan kemana wae gaya nama. Bener. Benar. Siap. Iya KP. Ayo orang tangan ayo. Ayo orang ka jero. Tuh, kurangnya. Bener si Oding aya di KP teh tuh. Heeh, bener. Aya di luhur. Ayo. Ayo. Nama Ayo. bisnis. Hebat. Bisa. Urang di teteangan mana geus ka ditu ka dieu ternyata aya di dieu bener cek si Oding mana aya di KP. Ye, kelang ye. Saha ieu teh? Kadari teh naon? Jelaskeun saha ieu teh? Iya Neng, gimana bisnis saya? Nah, Bisnis sayang bayar hutang. Mana? Di sore ayeuna geus peuting tingali. Mana? Bayar Oh, cuk sole. Isuk sore. Ari ulin ka KP bisa mau awewe deh. Hah? Hutang? Ye, tong sok nyerakeun. Ieu kuatkan lagi KKP mudag-mudag geus kieu. Anu bisnis teh na kumaha? Hutang ieu teh kan ya guys sami bisnis. bisnis naon di udah hutang sampai KKP ih ya Allah neng Mbung era neng mah. Geus lah. Mbung jinjing aing. Neng, ayo Pak. Cuk aing ke mata-mata teuing. Udah hutang ke sabaraha? Itu sabaraha kumaha kan hutang teh 2 juta. 2 juta. Oh, kumaha? Oh, sok atuh. Ada di jalanan. Nah, Mang. Ada yang di hutang. Beb. Ayo cepetan, aku takut kapanggih sama suami aku. Tenang aja, Beb. Kalau nanti suami kamu lihat mah, itu mah bisa aku atur. Aduh, tapi aku sieun, takut si Aa. Mau bakalan tenang aja. Tuh kan kata aku ge, itu si Aa. Tenang, eta mah bisa diatur nu kitu mah. Nang. Ya udah, kamu sekarang turun aja dulu, tapi aku pinjam jepit kamu. Ya. Oh, ya. Aku turun ya. Oke. Aa, Mana balik jeung saha? temen Aa, Bohong piraku. Diantarkeun peuting-peuting kieu. Temen Aa, Percaya mana cingan? enggak bukan. Mana coba? Baturan. Hai Besti. Ini suami kamu yang diomongin tadi? Iya. Oh, cucu banget. Bagi-bagi dong, bukan. Besti. Aduh. Nah, jeung kieu. Ya, teman aku. Aduh, suka deh. Bagi-bagi dong, Besti. Jangan. Itu mah suami aku. Udah sok we main sok we. Boleh main? Main sok we main. Pusing anu kieu mah. Ya sok tenan naon. Nah, apa majikan aing ulin jeung kitu ayeuna mah dari lapisan. Kan kieu dinyabak. Aing mah Itu si Mang juga nu keur lieureun kunaon? teuing urang sampeurkeun. Mang. Nah, kunaon juga nu lieur? Jangan nu lieur kitu. Ding euy. Duh, aing teh jalangar ya teh bingung euy pampang nama. Kabogoh dua nana ngajak panggih puting ayeuna anjir. Dipanggihan kumaha lieur euy. Tudah meni sok motah. Gablek kabogoh teh meni 2. Hiji we cek aing ge. Oh, sia mah liur
sadua-dua ngaliliurkeun sorangan. Udah sugan teh moal kieu euy. Atuh sugannya di mana aya solusina ding? Bantuan orang euy. Make jeung kudu lieur atuh. Pan ieu teh beungeut teh sararua. Sok panggihan tah. Da moal kacirieun beda ieu. Paling gaya beda sora saeutik. Bejakeun we keur plu gitu. Kumaha kitu dipanggihan ku urang. Heuh panggihan, anu ieu manggihan nu hiji, nu ieu nu hiji. Jadi aman pan. Mun nanyakeun beda sora. Keur plu gitu. Anjir, oke euy boleh dicoba ya mading. Mana daek teu? Kan bae we teu urang mah KCS lah. Mah teu daek urang hayu wae. Tuh bae ari daek mah syukur. Tapi ayeuna pisan teh panggihna Heeh, ngan kade ieu anu dipercayana. Ulah ka digoyang dinu bala. Heeh, moal. Heeh, geus kitu. Sok ayeuna mah paranggihan, urang ge ka ditu. Ayo anu urang langsung panggihan. Ayo. Di ditu dah, engke kurang lebih jalan alamatna mah. Ayo. A few moments later. Iya, aman nih lama. Aku dari tadi nungguin. Tadi macet di jalannya, tapi kan benar kan aku gak selingkuh, benar gak? Benar kan? Oh iya, enggak. Lah masih ate. Aduh. Maaf. Tadi macet. Oh iya. Iya. Betul kan? Saya nggak selingkuh. Iya. Masa beda. Dak. Yo, kade dibejakeun aing panek main nih keur ngadaguan jalma. Pangabejakeun heula mun geus mobil mau ka dieu kitu geus kumaha. Tungguan. Heuh, Cik. Guatkeun. Rek dipake teh. Naon? Cek si Mang Doyok mangyanakeun galon. Oh galon. Budeg. Cek Mang Doyok candak galon. Heeh. Hah? Heeh. Diharap itu tuh. Ya. Sok. Oke. Berapa? Pak. Bulan. Iya, galon teh wae yeuh. Nah kalau jeung naon? Tadi cek si Mang budak kita bawa galon cek bawa ka dieu. Astagfirullah, mobil cing dalam geus dikumpah bawa ka dieu urang kindik. Ih, kurang kegelapan tadi teh. Bawa cenah galon cek si Wa. Aduh, ai si goblok eta dasar si budak gua aing dirojok berat celina. Iya kumaha tuh? Simpan di mobil bawa ka dieu mah cing teh. Iya, tuh balik bae ah. Yang geus atuh. Aing deui salah nih si budak nyenyok goblok. Tarun ieu teh. Pangmelikeun minuman. Beli minuman. Beli kopi, beli kopi. Oh, siap. Tungguannya. Jeung roti hiji. Eta duitna bere. Roti hiji. Hah? Roti hiji. Ya. Nuhun siap. Ade nya. Alhamdulillah. A few moments later. Gila euy. Ini. Mana kopi teh? Kopi jeung roti. Ya, kunci 11 sareng sabaraha ieu teh? 10. Emang naon uruk saga? Kopi. Kopi lain kunci, kopi. Asahan ngomong ruksak. Hah? Naon ruksak? Aduh. Oh, tungguan. Anjing nah. Aya lieuran. Aya lieuran udah salah nita. Naon ieu? Oh. Iya, enggak, tongsis mah. Bener teras live, Kun wae atuh. Sugan wis orang nu nyalawer, Kopi. Hah? Kopi. Kopi, lain tongsis, kopi. Kopi. Oh, cara kemana-mana abdi mah. Salah nita. Salah nita ieu mah salah nita. Oh. Nya, atur nuhun tuh anya abi terus heula. Oh, atuh kurang kali itu. Nya. Ya, nuhun ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Menang 20.000. Sing sering we nu mere duit teh kieu. Ai. Burit ngalamun wae. Enak ngalamun wae. Heeh ieu teh. Deg, urang terek nemak awewe. Ngan era ngomongna ente. Alah, atuh kitu mah. Geus dipariksa tapi. Sia dipariksa. Pariksa naon? Rek nemak awewe, arek nemak orang
lope rek nemak awewe. Oh, pemajikan dirinya reuneuh. Bawa ka bidan ulah kagak diobrolkeun karunya. Awewe geus bawa ku nama. Bisi kaborojolan di imah sia teh kuya. Aing ngomong ka mana dijawab ka mana. Aing marek nemak awewe lendek mariksa pamajikan kan can boga pamajikan aing teh lendek mariksa awewe. Ya Allah, Robi. Ya, dengekeun. Ulah diengkekeun deui. Urang teh ngaran kawin teh hayang boga anak. Geuwat. Ulah ngajidog wae. Ah, ayo mah anjing. Ya, kadengen teh aing. Bawa ka bidan. Anjing budag ieu. Ya Allah, aya nu kieu ku ya. Aing dek nemak ka awewe dibawa ka bidan kumaha hari maneh. Kan cerek pisan aing teh rek nemak awewe lendek mawa pamajikan ka bidan da can boga pamajikan. Hah? Can boga pamajikan aing dek nemak ka awewe. Amin. Coba gitu. Mending kena heueuh ayo bawa. Karunya. Suka borojolan. Liur aing mah sugan ngobrol jeung sia mah bikin liur. Tah, itu kudu dia tuh. Mun awewe hayang kaborojolkeun teh, wah ieu urang kudu bias. Ribeuteung kieu aing Yana mun ieu barang tuang. heeh. Wah titaheun euy. Sia Brik. Naon? Pangmelikeun dahareun meuli roti jeung kerupuk. Aing ah. Besok asa aya buruna wae nya. Ya atuh aya teh. Tah, Sabaraha ieu mina? Meuli roti. meuli roti jeung mie pulanganna kacaikeun. Pulangan kana caikeun. Heeh, siapa tuh? Asak. Buruan tapi nya. Heeh, seteh. Tadi teh si Mang teh ditanya teh pambrikeun mie. Pulangan teh tuluy kana caikeun. Caikeun kumaha nya euy? Oh, heueuh, jeung mah diangsrungkeun ieu. Kana caikeun jigana mah ieu teh duitna ya. Tah, euy aya cai. Geus beureun kieu sigana mah lah. Tah, seteh. Yo tah. Nuhun pisan dah. Oh, pamulangan mana? pemulanganna. Heeh. Oh, pan geus kana caikeun kurang. Nah, kana cai kan ai mana? Kan tadi cenah lain. Pulanganna kana caikeun. Caikeun kumaha di mana? Kan pulanganna kana caikeun. Oh, di kebun ku aing balong kana balong tah di baseuh kieu aing ge. Di mana? Di ditu. Anjing, hayu cik urang tingali burik di mana? Cai di mana sateurik? Tah, di kebun ku aing kana ieu tah ya. Pulang Anjing, Si mau buah edan. nah di kana cai etakeun. Wah, edan. ih cenah tadi ditah ka caikeun lah. Karep teuing aing mah teh apalah naon, karep teh nguruskeun eta mah tah.